Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Dania Prameswari ti 10 IP hiji. Abdi bade ngawawancara Rehna Cantika tentang corona. Abdi di dieu bade ngawawancara Cantika tentang corona. Saha wae anu resiko infeksi Covid teh? Jalma anu cicing atau napi ngarambat ka daerah anu COVID-19 beredar, kemungkinan besar katepaan. Naon wae gejala Covid teh? Muriang, sesak nafas, jeung batuk kering. Kumaha ngabedakeun nyeri tina infeksi influenza jeung infeksi corona? Nu kena infeksi influenza sareng COVID-19 sarua gejalana tina infeksi saluran pernafasan. Kunaon virus corona begitu serius? Sabab corona langkung parah diatawi sepuh sareng jalma anu parantos ngagaduhan penyakit sanes. Di mana mimitina virus corona aya teh? Di kota Wuhan, Cina, Iraha mimitina? pada tanggal 17 November tahun 2019. Yanto sakitu wae wawancara ti abdi. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.